tuang putra iya kumaha nasibna kabawa angin teh parantos medal tuang putra teh Salamet. kumaha kasanak angin rag-rag pisan dina sirah gajah tiasa ngomong gajah nagisin ngarate gajah sena semuhun dulu nda gajah baru sing tong ka mana wae atuh ngomong teh Pandu ulah rumah sakeun sia maneh kungsinan dasa Kangjeng Rama baheula Raja Nagara Paranggubarja ai kitu deh kumaha ayeuna sok urang patutunggalan jeung aing bener maneh sakti mandraguna punjulnya papa ayo nyak lalaki langit lalang jaga totosan hujan huli sok semplakeun tak katua paken sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga ayo lamun bener anjeun dek malaspati ka kaula anjeun teu apal mimitina kaula matara maehan jalma anu teu boga dosa mana kitu oge meureun bapa anjeun teh gede dosana lah eta mah rek gede dek henteu urusan bapa kaula tapi salaku anak pikeun melaan kahormatan anu jadi bapa sobat-sobat penasti kersayang tumampara Iya. Raden Bratasena mulih ti selama ngumpeng bade ka astina sareng para pawongan atuh dina dugina ka ieu tempat diwartosan ku Semar yen Pandu Dewanata Ramana bade patutunggalan ieu Raden Bratasena lumpat sakalumpat lampet ngagajleng ka payuneun ieu denawa gan kamana gan Bapak Sahaya ngaranna aing Bratasena budak di mana ieu Saha Bratasena sia dipaehan ku aing cucu wawanianan sia sobat-sobat oko pikelan pati jeung aing apa kon wani marang aku rawani dening apa kulanang maju binatang pada wong edan Ayo maju. Saha ngareput hancengan batur alah Gusti sebab kabeh hatur nuhun cepot di mana wae maneh alah nguningakeun kulan kan naon aduh agak semak kabeh hatur Gusti Prabu diuk dawala nah aya kubagya wilujeng agak wilujeng naon maneh teh karunya Gusti bisa ngaguik bapak aing Sempeng. turutan ku sia teu ararayang teuing nurutan nu kitu patut gan mun itu hayang ngadenge bapak aing ngahaleuang eta hese
Ieu teh ti mana? Ih. Tuang putra iya kumaha nasibna kabawa angin teh. Parantos medal tuang putra teh. Ih. Kumaha? Kasanak angin rag-rag pisan dina sirah gajah. Tiasa ngomong gajah nagisin ngaran teh Gajah Sena. Gajah Sena semuhun. Dulurna Gajah Bareuh. Cing tong ka mana wae atuh ngomong teh. Gitu kan. Nya meureun ka Gajah Mada mah dulur pateterean. Bisa jadi teh sama gajah. Aduh. Jadi anak kaula geus medal sumuhun keuna pisan kana gading gajah atuh amblas burusut teh. Burusut itu burahol gitu. Ngaburingkal tuang putra teh keluar kulan aduh digali gajah abdi teh kokoceakan Gusti nah eta budak digali gajah teh kalah ngagedea ngageungan tuang putra teh eta gajah dugi ka dirawe didorok-dokun dengan sakilat jungkal jumpali gajah ku eta budak sumuhun si horeng eta gajah teh nuju di ala-ala ku jalmi di leresan selama ngumpeng aipek teh aya ratuna. Ih, ratu selama ngumpeng kakasih Durga Bakto saurna teh. Bari tuang putra teh di pasihan acuk. Di pasihan acuk pusaka kulan. Babin Tulu Aji. Gelang Candra Kirana. Manggis meteng naplok dina yunanata. Nataarna. Aduh, sadayana pusaka wungkul angyanana. Aduh, di mana ayeuna? Sumuhun anu neme, eta teh anak kaula. Di mana? Aduh, gara tingali gagahna luar biasa. Aduh, ya Beri gitu gura. Beletuk lewat tarangai. Nah, ayeuna. Nah, lalempang teh tumurang ngacing tartibnya hirup teh. Karasa siap golek. Kasep. Anak king anak ama kene ku ama sing harepan cicing bapa. Aku si bakal meladeni. Woi. Sahangaran aing Bratasena dipaehan siap wae. Alah. Uyuh. Aduh ampun Bratasena. Ieu kuku nurang ngoas. Anu teas maklum 5 tahun dikeum di jero kapongpong teas bari jeung seukeut nya dipake nyekek ieu denawa dugi katobros gonok lakina kapiteskeun. Modar siapa binatang. Aduh, Kasep anak king anak ama si bapak panu nya teuju ya ama iya mong sujud bapak nuhun Kasep nya teu bisa nyembah. Oh, dibalik biasana bapak nu sok nimbang ka anak ieu mah anak mod tuluykeun naon tuluyna dol
atuh eta mah euy ngarukutuk. Nuhun Bapak, ayo kasep pulang. Aduh, muni sagede kitu eta. Ulah. Ai gading dewek di mana? Ditu di bungkusan. Euy syukur ulu. Lain kabina-bina teuing baju-bajuna euy hararade itu. Ulu ibu teung ulu. Aya naon di jero na euy. Tuh. Nya mun sing galomrang. Manya dengekeun ku sia. Tuh. Teuingnya cari tenggelogen ke Bandung. Montong hareurean we ka aing teh. Teu hararayang teuing aing mah. Gawala. Hatur nuhun pamirsa. Ieu Bima medal tina kapongpong parantos kaluar sing horeng murang kalih pijagoeun ieu teh geuning. Mudah-mudahan we geuning tina tanda-tanda keagungan teh nya dipake sobar jeung tawakal mah jadi pitulung. Ku kituna atuh hapunten tina sagala rupiah kalepatan ageng semonten alit. Ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kemang ti detik Sinmaran Sari tutup lawang sigotaka.